Doi, naon bedana budak sekolah baheula jeung budak sekolah ayeuna? Ari budak sakola baheula mah nyeker, ari budak sakola ayeuna mah palsu sepatu. Lain. Ari budak sakola baheula mah tara jajan, ari budak sakolah ayeuna mah bagi jajan. Lain. Budak sekolah baheula mah geus aki-aki jeung nini. Nah, ari budak sekolah ayeuna mah barudak keneh. Anjir, ada meureun katipu euy. Aduh, lain doi euy. Ningali barudak sekolah ayeuna pararah pisan euy. Nah kumaha gitu kan? Talawuran wae. Ting budaya di mana eta taburan? Lah, Kang. Tawuran mah leuheung keneh. Barudak sekolah deket imah uwi mah para pisan. Nah, kumaha kitu? Budak lalakina parawa minuman. Budak aweuna teu marake BH. Waduh. Budak sekolah mana teh? Barudak PAUD jeung barudak TK. Wontennya abdi mah ka zaman atus teu kiat. Bau, sering eling keneh aing euy.